Deui harga BBM naik, jeung ieu lain ngasa ukur beja biasa, tapi lumantak ruas ti poe Senin isuk-isuk, tah Pertamina resmi naikkan harga sababaraha jenis BBM non subsidi. Di antarana aya Pertamax Turbo, Dex Lite, jeung Pertamina Dex. Mimitina ti poe ieu Pertamax Turbo geus ngontrol harga 18.800 per liter. Ti harga samemehna 18.400 per liter. Artina Pertamax Turbo teh geus aya kanaikan harga 500 perak per liter. Sanajan kitu, Dex Lite ayeuna dibanderol 26.000 per liter, naek 2.400 per liter. Ti harga samemehna nyaeta 23.600 per liter. Tah ari Pertamina Dex mah ayeuna teh dijual 27.800 per liter, ngalaman kenaikan 4.000 dina harga samemehna. Sanajan kitu, Pertamina masih nahan BBM subsidi, nyaeta Pertalite masih di angka 10.000, sedangkan solar masih di angka 6.800. Pikeun jenis BBM non subsidi sejenna teu aya perubahan harga. Pertama, masih dijual harga 12.300 per liter, sedangkan Pertamax Green dijual harga 12.800 per liter. Jeung pamarentah ngajamin moal aya perubahan kenaikan nepi ka akhir tahun. Jadi patarosanana aranjeun tim tetep make BBM sarua atawa geus mikir pindah ka nu leuwih irit? Komen di handap.